Arek ka mana maneh? Ah biasa mak. Ari biasa teh naon atuh da kudu jelas maneh teh. Arek ka warung mak. Oh, arek meuli naon atuh maneh teh? Jajan orang mama. Jajan naon atuh maneh? Asarek jajan meni kudu nyaho-nyaho teuing atuh meni tanya we. Har maneh mah kitu ditanya teh meni mau ngajawab. Heran ting ah. Meuli es krim mak. Meuli es krim ge meuni di beja-beja gemas gemelis. Hor pan emak teh nanyakeun. Tong di beja-beja maneh mah meuli es krim ge. Teuing ah lieur ngomong jeung emak mah. Kayak kudu liar maneh teh atuh, ari liar mah nginum ubar. Naon make jijik kana ubar segala teh. Cek maneh biar liar. Ah lieur ngomong jeung emak mah teu nyambung ah. Ari hayang nyambung mah kudu make tali atuh sia teh. Daguan heula atuh. Naon deui mak? Urang rek mi HP. Mi HP naon ning eta butuh geuning. Da meuli kacang. Cang mah teu kudu meuli pan di mah ge geus aya. Tang naon atuh sia teh? Pan emak boga hiji nyempil. Iya ka kolot teh maneh wah ka kesopanan nu ni babawa eta. Babawa nyempil ka aing mi HP sia. Mani buah bapak HP teh. Budak kadua aing gitu. Soal budak naon aing kadua kitu-kitu wae kalau kan mamawa nu nyempil ka aing. Ande ini ditanya we Judas dasar si kehen mah kitu si nyempil itu. Dasar si bete gumeuli si bete teh.